Nah, kadangnya lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, caing mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh. Oh, sudah teh baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusuna bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, sejak kusia direkam. Eta parati mepes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na. Cai langsung. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, kiai gede. Cek bapakna Mansur neuleuh di Banten sareuk ayeuna agama. Jung maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah. Jeung eta teh kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu bae. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad jadi. Langsung ke Iran. Oh, di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, apalagi jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadangnya lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan Belanda, penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, caing mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deh. Oh, sudah teh baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalattaf wala yusuna bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, sejak kusia direkam. Eta parati mepes eta kos kitu tah. Dan batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jahorenganan barang turun Ki Mansur mah sarieun ka raja kan bapana teh raja ka-7. Jadi endek dibikeun kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mafahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah masantren heula ge ka Baghdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Sebeuh urang dicekel raja punya. Raja kuari. Maksudnya Banten.
maksudnya saya ngomong atuh aing teger baten dicekel punya nama tuh saya Mansur pohara balik deui lantaran aman balik deui saya Mansur ke Mekah titah ku bapana deui can anggeus maneh belajar ulah sombong sia cenah kakarak bisa ti sumur Zamzam ka dieu sakitu bae can ngalawan ka abah mah itu lamun dicaritakeun ilmu abahna pan pohara jasa sebab naon kapal Belanda anu dek nyerang Banten teh ditunjuk doang ngaguli lamun dicaritakeun emang kumaha Banten mantap kuari ilmu Banten boh pohara keneh alhamdulillah ilmu Banten teh kuari masih keneh muncul keneh kamari ilu demo teh pan paeh ka urang tamang cecere mah nu asli mah tuh balaya keneh. Nah sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung dijadikan negara Banten teh oh pohara terus datang ka ditu ke Jawa geus eta mah keur ngalalakonkeun eta neuk ngalalakonkeun teh Syekh Mansur balik deui ka Mekah balik deui tapi ulah make jajaten sia ulah make jajaten naik kapal teu meunang make jajaten padahal bisa jadi jatah perem deui bacakeun sat datang deui ka Mekah teu meunang ku aban langsung naik perahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deui terus hebatlah Syekh Mansur teh begitu hebat enggak sakabana balik sia balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal teh ya titah mampir ka negara Cina mampirlah di negara Cina ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin maka Syekh Mansur teh cicing di negara Cina kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna aya RT-na aya desana aya kecamatanana aya pulongna teu kudu heulanan panjang teuing isi mah ngaji ka dieuna ge teu mayar ieu ieu kan sejarah siapa masuk ke ambayan gitu pada benar kuliah Pak nyawanya oh di buku kuliah mah nah kasih bulan ada kawin lah jeung Ratu Jin Syekh Mansur teh boga anak Syekh Mansur kawin tengah bawahnya na eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali nah ieu teh kan nyaritakeun jajatena jajaten jadi maksudnya kia sehebat Syekh Mansur teh masih keneh bisa dilojokeun ku jin bapana seuri bae anak aing waduh jakena bisa kawin heula jeung jin geus budak nanaonan ah tak kajen cek bapana dikajenkeun pasti aya sejarah nu parang keneh nah geus cicing ajupan lain sakedeuk aya boga anak mah tuh boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun Syekh Mansurna masih di Cina kene di hiji lembur balik bejak lemburna RT-na desana jeung pulauna nah iya nu modelna kieu nu modelna bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina ieu teh tambuk neuk dibikeun ka Syekh Mansur teh boga adik ngaranna Ishak deuk dicekel teh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah ka cek panehna sanajan eueuh kita kurang tungguan kitu kan permasalahanna tetapi nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan jadi masalah ye kuari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana begeutna pakaiana gaya-gayana datang kan disambut atuh disambut dijadikan raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda jeung agama iku jadi lain deui ieu sapopoena anu tatadina judi diulahkeun kunyana dimenangkeun anu tatadina awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget si Mansur Asy apa lain sih
Coba cek deh kan itu, dicek deh ke Cina, ternyata Syekh Mansur nama ayah kele di Cina. Mansur mencar ngomong orang mah ayo Mansur di Banten saha atuh kula mah ieu di dieu kene ka karak deuk balik dong ieu geus jadi raja ieu satahun atuh dicek coba Mansur mana eta coba dicek aya dua Mansur Masya Allah jeung anu disanghyang mah tilu meureun tama Mansur mana tama jeung di Jakarta mah Mansur S aya jadi raja begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaran anak terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan itu dongeng tuh kan mayar mantan Syekh kaya orang cerita sejarah yuk cerita sejarah ala kadar Syekh Mansur datang ke dia marah Syekh Mansur mana Mansur eta lain Mansur teman anak aing bejana aja ka ditu ke Gunung Karang langsung kemat ku Syekh Mansur datang anak hampura nah ieu mah keur carita jadinya datang ke dia beda keputusan anakku siga munafik di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik jin teh eta teh mantak dukuari urang keur bebeulnya bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin dage sarua atawa negarawan anu keur bejeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika nyana beda ka ditu padahal mah orang Indonesia kene endahan ngembangkeun palu arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Cereme meureun ieu mah keur carita nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dieu muarah Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtuk aing can ka ditu berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapih deui selama 1 tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana waduh Syekh Mansur teh hadena aing kaburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten akhirna cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur eureun heula naik deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeulung teh naon ngaranna menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus dipaprasan make leungeun maprasana lain make golok pe lain make leungeun ente ge lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun ayo sia balik paeh sia pakelah tungkeun ku Syekh Mansur teh naik deui istirahat lain sa istirahat horenganan kapanggih jin nu aya di gitu Gunung Karang naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna ditanya di mana maneh ye di dia di Punclot serem ngadenge Punclotnya nah Syekh Mansur teruskeun naik moal diteruskeun bae sadongengna panjang kene datang ka Syekh Mansur ka Lampung datang ka Syekh Mansur balik deui datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana aya sejarahna henteu sembarang sanajan Syekh Mansur geus maot aya patilasanana makomna di dinya tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun mantak di Banten mah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya 9 ngaran nyana-nyana kene yehehe besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk eta termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh teu make sarif eta kalau ngaranna Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdus Sholeh
Abdul Jabbar Syekh Mansur teh mantap engke ka kiai ieu merawira ieu julukanana Abdul Jabbar ke mana besi hanggapannya jeung Abdul Mansur keneh nu ieu mah Abdul Soleh dan lain-lain sebagainya buajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lainna naon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekal ku siluman mantap lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara Masya Allah tahun akan dijelaskan kulatan tahun ayah kabeh tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahun ayah harina Masya Allah kari jelas orang cerita sejarah seperti eta teger Banten sebab naon ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandeglang aya nyekel walaupun hiji dua di Serang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakal nu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan kaciri aya tanda-tandana mantap tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung Masya Allah aya mau geus aman baturna nya jeung moalana naon eta sejarah Syekh Mansur waktu ka Lampung angel keneh teh mah bau anu mau katimpah kayu teh anu buntutna aung-aungan teh ya nayar sia kaing kurang lamun dijelaskan tentang Banten timimiti Syekh Syarif Hidayatullah datang ke Syekh Maulana Hasanuddin datang ke Syekh Maulana Yusuf datang ke Syekh Mansur datang ke setelah Syekh Mansur anu anak jeung insuna teh di Jawa Tengah Ambalaya Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah di Banten nyaho aya ngaranna pesantren-pesantren di Jawa Tengah teh di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya saja nulis layang nyawa tuh sia mah terus pokoknya mah sia mah jarah meuli es beres kitu bae ulah sok hayang nyaho ka Banten jarah meuli sawo beres atuh saona ge asak henteu pait henteu Masya Allah karim nah inilah cerita seputar Banten nu mantak lain lalaga tuh Banten lah urang nyaritakeun Syekh Hasanuddin muringkak bulu ujianna dicaritakeun perjuanganna caritakeun ilmu Masya Allah lain letik-letik jelema Syekh Hasanuddin dilanjutkeun ku Syekh Maulana Yusuf lain letik-letik jelema teh boga kaistimewaan Belanda ginggir teh atuh jelema henteu sembarang mantak jadi raja teh beujeuhna urang ge lamun jadi raja teh kudu geus minimal orang teh dek jadi kiai kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin cara Syekh Maulana Yusuf ditinggalna eta sabaraha puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin eta bener sekitar Banten ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat berapa dari masjid ke selatan berapa ke timur berapa ke utara berapa eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kene tanah kesultanan ji lamun kula dia jadi sultanah beak wae kabeh dijual wae kabeh lebih tolol cenah kiamat tanggung tolol aing geus ya kene urang lamun cerita Banten lamun cerita Cirebon cek itu Syarif Hidayatullah sabaraha ribu hektar ribuan hektar ke Tegal kadi ketetean Kesultanan Cirebon mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran Cirebon beuki muringkak bulu pohara Cirebon mah caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita padahal mah kawan itu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae geus lah geus tutup sakitu bae salahna geus mulai teruskeun lah pokona mah dijelasna mah iya siluman jadi raja sia anak siluman geus sakitu wa matu wa hum kafirun atau munafik lantaran benci ka Kangjeng Nabi atau benci ketika datangna ayat surat
atuh manehanana teu ngagegeuykeun tambah-tambah kebencianana kata kepaeh status paehna kondisina wa hum kafirun naudzubillah min. Mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat, yakin iman orang nu mantap, percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger, sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah, terus umatna kufur terhadap rasul-rasul, ngabohongkeun teu percaya ka para rasul. Ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuna ka handap, datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken. Umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaulah ngutus seorang nabi ka negara, kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaulah disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina, teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil ba'sa'i asyiddatil faqri, kesempitan, kesusahan, sangat susah, wadharra'i jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut, inkar, ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ke hese, timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yadurra'un. Dibere susah ku Gusti Allah, dibere gering manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah,
nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, mak urang baheula. Ngeunahna cente Lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panon pandan dan lain sebagainya di dalahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ke imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya da tanggana nu nurutan fajar suag kunya horeng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi ngeunah bejana sagala derowak, ngeunah nu asak mah sagala cente, ngeunah sagala kingkit, ngeunah sagala kitu katokak, ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus. Lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkal-mengkal mah ya Allah sao atah di dahar nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu harita duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngaji na teh depan dari mimiti nu ngejah heula aju nu gede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanana ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu keke kaharti kakabehan ge keke kaharti kakabehan
Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Mana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mapan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuk. Ngeunaheun nya geus pokona mah kula mendek ibadah bae. Ha geus, doakeun ge padahal tadi doakeun ge wae sugih-sugih meni keur carita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu sih dagang kayak seminggu datang deh, kedua minggu datang deh. Wah, gede. Hiji. Waalaikumsalam. Loh, bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek. Sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap jasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit teh bisa ngazakat lain hayang ngasugih teuing kunaon hayang bisa ngazakat, hayang nyaho ibadah zakat. Sia ngomong pinter amat eta. Berarti hayang sugih ya. Doakeun lah kieu cenah kudu maju. Geus, doakeun. Sebulan sekali datang, sebulan sekali terus. Dibere maju ku Gusti Allah. Nuka hiji maju, nuka dua maju, blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Ligo begal, kiai hampura tuh bisa kadieu bulan-bulan kemarin mah. Gua ada sibuk, masalah sih. Ieu mah doa bae geus kiai. Set, balik deui nya ka Jakarta atau ka gede. 1 tahun teh datang. Waalaikumsalam. Aduh, kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kunaon emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati. Oh, masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak masalah. Oh, beli mobil plang. Nggak teka kiai. Asal teka kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ge wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah. Zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah. Henteu plah. Keur ngalamun mah salat ngana ge. Ke henteu deui sugih. Diberi amruk menang 5 tahun sugihnya atau 10 tahun berak ya dunia tuh ngaranna plak datang deh kiai mage waalaikum salam lu kiai kunaon jadi aduh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula nek mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kiai sagede dongeng kunaon emang amruk kiai dagang Bara tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset we tuh Gus ya. Teu meunang tak kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya di dinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum musola Almasum masum Bandung loba kori aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bank boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah kami toha ke Garut KS tadi mami toha doana kiai geus di mami toha tadi dinya geus didoakeun beres mi toha barengan tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imam mami toha teu ka imam toha ambruk ka imam toha deui oh masuknya deng deui di imah THS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah geus datang ka pae teu kapanggih geus teh masalah ieu mah keur carita masalah itu masalah nyana ge teu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia mah ka Allah
tak ka Allah tak datang ka pae teh teu ka pagi teh jeung mitoha tah lantaran nya teh urusan dunia Masya Allah Karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui senang pohara jasa senang kadeleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ta eta dunia mah kos kitu nah mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa teh lain di kumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba diurangkeun kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari ieu mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tu geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia ke babadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah itu nama bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu aya na ge encan jelas
manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik papan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana yang gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye mang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian teu teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebab nya mah jadi wali kabeh mah mun aya nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuria ya padahal mah kolot-koleng duh anak aing geus datang deui bae bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakal di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal kula geus susu loba omong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang mah geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Wallahul azim. Dak, masak. Beres, bari botan, dak duit aing ambual aya ti bapak aing. Pugu bapana mah ngadagang naon gitu ngartoge. Ngek. Geus teu nyawana naon ya. Dagang dangdeurnya nanjak kesangan. Tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapa eta cucu tapi juga boga pikiran atuh henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing mah ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyanaan nu di deuleuh akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang
ngalaksanakeun bacaan kitab Allah, dawahan Rasulullah, dawahan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna, memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin amin su anak sia teu sakola teu mondok. Iya, emang wah gitu. Masya Allah, Karim pohara jasa. Ayo tatanggana, saya ke mana? Dia ke pondok. Ye, tungguan. Ngodok kantong nemu bojro. Tungguan. Bahasa gede jasa cek budak merena yuk. Oh, set 5.000. Ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel. 5.000 doang. Dari geus mere-mere. Masya Allah, mantak kula inget bae, kula mau bejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget bae. Kuari geus marah naon. Kuari sok dihadiahan bae ku kula, bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya. Eta teh leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuh ke geus di akhirat blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kagak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kagak sorga kan? Ji naon heula? Ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Oh aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana? Tuh rangkulannya. Oh. Bari ngarangkul bang ngarewas aja atuh ka sono. Jadi tuh atuh. Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa gitu bejakeun ka malaikat malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sabab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok ka surgakeun mah. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Waun teh jeung kiai bejakeun. Waun teh jeung kiai henteu. Ieu mah budak pamosrongan ieu mah. Gaji tilok waun teu bareng teu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu sabada henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya sih pernah teh liwat emang dia mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain nalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi
kecuali kaulah nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa, perekonomian teu jalan, pertanian teu jalan, dan lain-lain sebagainya teu jalan, sulit luar biasa. Wadbarro jeung penderitaan garering timbul, gering-gering segala gering darah tinggi, segala darah rendah, segala ginjal, segala macam-macam garering jelema teh geus mah kitu, segala makroni, segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya. Bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen, melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna, dicek dokter cek-cekna sehat, pugu gering tapi cek dokter sehat. Bapak ini udah pulang aja sehat, pugu gering, bingungnya nangis aing gering dibajar sehat, dokter bodoh. Guys, bukunya nana gering, nana udah ngerasakan tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan, melalui penyakitan darahna bagus ya teh, bapak sehat, ceknya cek jantung sehat, cek paru-paru ge sehat, tapi nyana nangis teh bisa kicep acan, cek dokter pulang bapak sehat, aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang, kaca dasari aya di dinya teu nu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-pingna bot keluar paku tuh dulu. Tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu canya teh baru ieu mah tidak selesai. Ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar ya mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu. Aya penyakit itu bener teh mah eta mah ngabohong, dukun ngaranna. Nah, ieu disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah, nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah, anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah, tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih, anu tadina gering jadi cager. Ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur, anu tadina dibere susah, dibere gering, ganti ku Gusti Allah. Dibere ku ari mah tadina panas jadi tiis, tadina teu jararadi taneuh teh jadi. Tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kasimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat, hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene. Kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene. Bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah. Pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji 2 ku 5 mun ditanya ti bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 bibit tu itu 10 4 bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah
geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah, geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade eta mah kikituan teh kod masa abaana dara wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikeun tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang ieu mah ngadengen age eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nih kan guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masaabana dara wasara urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadhi adatu dahri walasat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya geus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh
sing inget sia-sia teh nang aing, ieu cuaca nang aing, panas nang aing, balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah, aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing, ieu kejadian alam, deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun bantatan, awas deui. Mentak ngeri orang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ta eta baca ku cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya li ashabillahi la jibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaihi eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae. Sebagian baca istighfar balik ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing. Mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut. Bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut. Pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai. Urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli. Sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat. Ieu mah guludug kilat mendung hujan. Sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug. Ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.